أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صل وسلم يا ربي على نبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dina hadis diterangkeun ku ulama dijelaskeun aya opat golongan jalma anu dirindu ku surga. Urang sebat hiji-hiji supaya pada ngalarti, mudah-mudahan manfaat supaya urang salamat. Ari anu kahijina bisa ngajaga letahna, ngabohong sareng gibahna eta bisa ngaraksana. Ari anu kaduana rajin ngaos Al-Qur'ana bari jeung diamalkeuna tina kahirupanana. Ari anu katiluna rajin pisan sodakohna mereka jalma laparna eta gede pahalana. Ari anu kaopatna ngalakonan parentahna rajin puasa Ramadana ikhlas karena Allah.